Nikmat ngopi ya. Tapi rarehe ya lembur deui-nya. Biasa si Udin jeung Sakman sok geus narongol loncek kieu wari. Waduh, beres ya jebur. Mau datang ke kebun si Sakman aing ngisi. Nah, mumpung kebun si Sakman kira yuk. Sah, neng aing ngisi di dieu. Tiara, aing ngadengnya si Udin geus balik di luar kota. Pasti manehna mau ditloba. Sugan bae ke manehna ulin ka dieu. Ari sia wati ku resep jasa ka si Udin. Aing mah heula pugun aya manehna mah botak. Tuh, mas kebal tenang kebun dia. Selah, udah pulang kebun dulu lah. Leganya, nikmatnya si kuning udah keluar. Karasa dia teh Sakman kebon sia diisingan ku aing. Geus lah aing ulin heula ka si Udin. Tanya Setiara yuk nya. Kepala yang turun untuk Setiara yuk. Mana yang gajian, diajak jalan baik itu kan yang Setiaranya. Weh, sini kemana RT? Lewat kebun si Sakman. Singit naon bameureun. Masa kalau ngomong di PDG dia. Aduh, bau naon ieu nya? Asa-asa bau tai ieu. Tapi coba neangan heula yeuh. Saha ieu nu ngising asal bae yeuh? Eta sia. Tai saha ieu? Nya bau. Ngalunjak jelema ieu. Aus lah daripada ngelukeun tai teh jelas ieu, mending aing balik lah.
lah lieur aing. Teh ieu lembur pi adil na koing teh. Udin tiba heula gitu renang mau kieu bae rame-ramena lah. Lieur aing ya. Petrik nah eta. Teuing lah panyaho aing. Nah. Woi, lagi pada ngapain? Udah makan belum? Naon sih nanya aing dahar rencana? Makan dong, ada tainya. Goblok sih leutik-leutik ngomong ngalunjak Petrik kain. Ampun aing. Aing nyari si Sakmat, ulin beda kata si Tiara. Bener sih Petrik ada ngomong ngalaga aing sia. Bener Din, yang mana ulin temonan naon? Anggus ge lah tik lah, nekulin bae kori lah tan Tiara lah. Lieur aing. Terus ya mending si Udin bae, si Udin mah loba duitna daripada jeung si Sakmat gawe nang ngebon doang. Geus ya ngomongkeun si Udin bae. Ulap aing. Betul. Waalaikumsalam. Nyeleka. Tager. Udin, aing mah hulap deuleu sia. Dek naon meureun ulin ka dieu, aing mah teresep ka sia. Fine. Tiara, aing mah pan ka dieu ge hayang silaturahmi. Udin mah di luar kota ge, inget bae kana Tiara, anu geulis, anu bahenol. Emang Tiara mau rasa cinta kitu ka Udin. Pan Udin sayang jasa kana Tiara. Geus ditu geura cokotkeun cai Tiara besingan auseun naon batur. Honggeus. Geus Udin geura diuk tah ka dieu. Aing mah males Udin kasih Sakmat gawe di kebon ge. Aleman bogo ka teteh aing. Geus ya mah ulah sieun, aing geus minta bantuan ka batur aing. Pokona mah si Tiara mah beurang bae ku aing. Geus ulah sieun. Ya Udin, geura minum. Honggeus mah hanyut ka jero heula. Saperannya. Woi, Udin botak. Ternaon sih dia? Anjir, mana aing dia? Woi, ulah nanya kos kitu si Tiara mah kabogoh aing. Sakmat, aing mah pantas jeung si Tiara. Aing mah boga motor Pixar, naon cing bukan golok doang. Sia mau ngomong gitu amat daripada sia botak. Coba tanya tak ke si Tiara. Mana lebih milih ka saha? Aing mau geus mau nanya ke si Tiara mah pasti milih ka aing. Ku pede-pede teuing sia Sakmat, pasti si Tiara mah milih aing, biarpun aing mah botak, aing mah milih. Ih, geus atuh, Asakman, Udin, neng mah bingung dek milih saha. Perasaan di luar gandeng amatnya. Sia kadengina budak gandeng bae ngomong ke naon meureun. Atuh Tiara sia dek naon bingung. Geus pilih tah si Udin, geus jelas si Udin mah gawe daripada si Sakmat gawena di kebon doang nyekel pacul. Hari gini nyekel pacul. Aing mah eueuh rasa sayang ke si Udin, eueuh rasa cinta. Rasa cinta aing mah kana si Sakmat. Aing mah karunya ka si Sakmat. Kudu ngerti ge Udin. Eta sia Tiara kadengena sia milih si Sakmat. Mikir atuh sia Tiara mikir daripada si Sakmat mending si Udin. Si Udin mah geus jelas gawe boga motor. Udin ku sia tah si Tiara lebih milih saha? Lebih sayang ka saha? Oh nya harta mah pengen jaminan. Neng mah geus milih Asakmat. Sugan Udin menang nu lebih ti Neng. Geus sia kitu hayang neng mah bukan yang bahagia si Sakmat.